Dongeng Siluman Piit bagian ke-5. Waktu nyarelek henteu karasa. Saminggu geus kalangkung. Manuk teh katingali sehat. Malahan mah ku si jantra katingali geus ucelag-acelog jeung jiga keur diajar hibar. Di sela-sela ngangon atawa ngarit bari ngareuhkeun kacape di saung. Eta manuk sok dicocok ku si jantra dihibar-hibar, malahan mah teu bisa hibar ku sorangan. Nu tuluyna balik deui ka si jantra, kawasna mah manuk teh ngarti pisan. Si jantra nyarita ka eta manuk, manuk maneh teh kudu sing hati-hatinya we, ulah deket-deket kana ucing tah, sabab ucing teh sok resep makan manuk leutik. Komo atawa teh dihakan kadang-kadang dicocok. Tika paeh weh manuk nu tiheula ge komo salua tah kana hayam oge, sabab kamari kuring miara manuk kos anjeun kalaka dibinti ku hayam tika paehna kitu tah. Kapan kuring teh sok ngarasa karunya meureunnan tah di paraban ti leutik tika geus gede, komo anjeun dipiara ti leutik saruapan meureun tah tigu menol keneh kasaksian meureun ku anjeun oge. Nah ye anjeun ye manuk ye nya sing mulus tika gede bisa ngapung kaluhur jeung bisa ngajaga diri nyaho kana bahayaeun jeung bisa nyalamatkeun sorangan. Tah anjeun ku kuring rek dikencarkeun ayeuna mah anjeun leutik leutik keneh mah dipiara teh bisi paeh karunya. Da lamun geus gede geus badag bisa ngapung ku sorangan mah gae dikencar oge ku kuring mah moal dipipihara. Tadi ke mah bisi kalakah paeh kos nu tiheula-heula kitu tah. Kitu cenah ceuk si jantra teh ngajak ngawangkong ka si manuk kawas ka jelema bae. Dina hiji peuting si jantra kabeneran keur teu ngendong ka kombong. Manehna kalakah balik we niat rek sare wae cenah di imahna. Dina eta peuting si jantra ngimpi deui papanggih jeung pangeran nu make mahkota teh. Dina jero impian si pangeran make mahkota teh nyarita, manusa nuhun pisan kuring geus diajak ku anjeun dipiara jeung diurus ku anjeun, tapi anjeun kudu ngarti jeung kudu nyaho yen kaula teh nyurup sumanding kana manuk piit nu ku anjeun dipiara. Kuring nyaho yen manuk teh bakal meunang bahaya alataran ku hayam ceuk anjeun mah atawa ku ucing bisi diroe. Tapi sing nyaho kaula ayeuna mah geus nyaho cara nyalametkeun diri kalawan cara ngapung atau ngahindarkeun tina balai kumaha we carana mah. Sabab kuring geus nyaho jeung geus bisa ngawasa kana awak kuring jeung bisa kana nyalametkeun atawa ngajaga diri kuring hayang menta dikencarkeun ulah wae di kurungan dina kurung manuk sabab kuring teh hayang bebas. Kitu cenah kekecapana eta pangeran anu make mahkota teh dina jero impiana si jantra. Teu lila tidinya eta sosok wujud pangeran nu make mahkota malahan mah dipinuhan awakna ku cahaya teh tuluy ngiles. Poek henteu katempo tidinya si jantra korejat budak dina sarena malahan mah culak cileuk we gusak isi kana panon jiga nuker ngumpulkeun kana lalemutanana nginget-nginget kana naon anu tadi diimpikeun ku manehanana. Samang-samangsa si jantra geus dilir tina sarena saperti kitu dina kurung manuk nu ngahaja ditunda digantungkeun di langit kamar teh katingali manuk teh kekeleparan ucelag-acelog dina jero kandang jika hayang leupas tina kandangna. Nah kitunya we tadi teh jika aya pangeran cenah cicing tina wujud manuk tuluy hayang dikencarkeun sagala rupa. Nah bener atawa henteu impian teh
Tapi dipikir-pikir kuring papangnya jeung eta pangeran anu make mahkota ti kahurung herang seperti kitu teh geus aya 3 kalina. Yang jiga-jiga muka hiji minta izin, muka hiji jiga resep ka kuring teh ngaku ku kuring dipiara meureunnan dina wujud manuk kitunya. Ayeuna kalakah hayang dikencarkeun, ada kumaha atuh. Tapi kira-kira na kumahanya kencarkeun atawa henteu kitu cenah kerentis nih kekecapan pikiranna dina hate si Chandra teh. Sadar manuk geus nineuk jabamun kabur ge meureun di jero kamar ieu moal rek sakumaha jauhna bisa ditewak deui katamah-tamah mesin kabur ge. Pikir si Chandra mah kembali cenah dan niatna ge ngan ukur rek miara ti kagedeana nu saturuyna rek dikencarkeun eta manuk pi ieu teh dikaluarkeun. Panto kurung tuluy dibuka malahan mah celok we celeg eta milik eta manuk pi ieu teh kaluar ngaliwatan lawang sakumaha anu geus dibukakeun ku si Chandra. Satuluyna eta manuk teh kaluar tapi kalakah ngeleper nyamperkeun ka si Chandra tulu diuk dina lahunan si Chandra jika hayang deket tapi embungeun dikaluarkeun mah. Ya, tapi embung di kurungan mah itu maksudnya. Si Chandra nyarita ka eta manuk. Nah, merenanjeun teh embung di kurungannya hayang ngencar tapi hayang deketnya jeung kuring. Tapi mun kuring keur sare anjeun tong deket-deketinya. Sabab bisi kuring keur sare kapan kuring teh beureun teu sadar. Ke bisi katinihan we anjeun teh. Ke meur anjeun teh payah teh ya. Sing hati-hati we nya. Kitu cenah. Pok-pokna si Chandra ngajakan ngawangkong ka eta manuk. Ngadenge kekecapan si Chandra saperti kitu. Teu lila. Si eta manuk teh ngakelebar ngajauhan. Tuluy diuk euteup dina tihang. Jika nu ngarti kana omong-omongan si Chandra. Si Chandra melong we kana manuk anu jiga keur diuk parisare di juru tihang teh. Di pelong saeutik satuluyna si Chandra ngadayagdag deui nuluykeun kana sarena tuluy sare meuni ti berat pisan. Dina keayaan isukna sakumaha biasa si Chandra geus ngangon kana pipiara anaknya eta domba teh. Si Chandra geus ngangon kana dombana tapi katingali loba kana warga anu katingali lulumpatan di sisi lembur. Pangangguran si Chandra nanya ka hiji jalma anu kabeneran liwat lulumpatan muru ka deket manehanana. Jika nama rek ngaliwat tapi ku si Chandra ditanya, mang sakadak mang aya naon make belompatan kitu mang? Ceuk si Chandra tumanya. Anjeun teu nyahonya kapan mah iti jadi deui? Jadi kunaon mah? Oh eta kasurupan. Kasurupan wae make kudu riweuh. Anjeun mah kapan nyaho geuningan kamari ge ti katulumpatan jiga anu kos nu gelo teh. Tapi kalau kakak baru sadar geuningan lamun geus sadar mah cicing we ngalalem pre. Ayeuna ge pawur cenah bisi lumpat ke tukawangan atawa kacilakaan kumaha meureunna. Oke kitu nya. Atuh nya ayo. Mamang mah yang ningali ulah. Mamang. Katingali si Chandra gogodeg bari melong we kana tongongna si jalma anu lumpat ka jero lembur. Pikirna si Chandra manehna ngarasa penasaran. Tuluy karep cenah hayang nempok. Sanggeus kitu mah manehna nuna kana korangna dihanapeun hiji tangkal malahan mah nalingakeun heula kana dombana bisi cenah kabur atawa asup ka kebon batur. Satuluyna si Chandra lumpat muru ka jero lembur. Katingali di jalan aya sababaraha awewe tawa kadang warga atawa ibu-ibu anu ting harewas we ngomongkeun kalakayaan ma iti cenah jadi deui kasurupanana.
Kadenge aya hiji emak-emak nyarita, karunya maiti teh geningannya cek barudak mah nu ngomongkeun diisuk-isuk keneh oge cenah mah teh geus nyigal we di dapur. Bari nyarita teh puguh mata gular gireng karunyanya sakunaha deui atuh make kudu kasurupan sagala rupa. Dalamun meureun tenang hatena mah moal aya nu surup sumanding nya meureunan kitu cenah di antara pok-pokan kadang warga teh. Si Jantra tuluy we leumpang buru ka imah maiti teh sanajan manehanana ngarasa sieun tapi oge panasaran. Si Jantra satuluyna ngadeukeutan malahan mah noong dina lawang panto merong we kana rurupaan atawa peunteuna beungeutna peunteun beungeut ya kana raraina maiti di jero imah. Katingali maiti keur ngagoler we dina tepas imah. Buukna aut-autan panonna gular giler we sorahna serak pisan. Bari manehna kadenge nyarita, tong dana deket teuing sia ka kuring sia ka itu sia ka itu sia tong deket ka kuring sia ka itu sia kieu kitu cenah di antara pok-pokana maiti teh. Katingali maiti teh barontak teu cicing awakna malahan mah sababaraha lalaki anu nyekelan ka maiti teh tika bangun nu teu katanagaan sabab ari katingali kana warga awakna mah maiti teh teu pati badag leutik we ka asup pegang tapi tanagana cukup rohaka. Eta we opat lalaki anu nyekelan kana awakna maiti tika henteu bisa nandingan kana tanagana maiti teh. Katingali palebe keur kumat kami we nyacapkeun jampe-jampena. Sanggeus kitu saeutik-saeutik manehna nyarita, kade dulur ulah dipaksa nyekelana sing tong tarik teuing tapi kade ulah leupas sabab bisi nyereureun awak karunya weh lamun dipaksa mah yeuh terus nu sajen ulah dedeuketanan anu kitu mah kitu haling anu kira-kira arek nempo-nempokeun kumatunguhan di luar kitu cenah pok-pokan anak palebe teh digeunggeurekeun ku palebe saperti kitu sabab urang jalma mah ting kalasan we marunur ngajauhan ngawaro kana kekecapan Pak RT tapi sabareh deui mah aya nu kalakah ngahajakeun nyelesep asup hayang nompo cenah kana kaayaan maiti. Sabareh deui mah aya anu geger nyaman we istighfar astagfirullahaladzim dikir cenah jika nu baluas ningali kana kaayaana maiti teh. Sajaroning kitu si Jantra cicing weh di lawang panto netep antem kajauhan panona neuleumban hatena ngageremet aya rasa dina jero dadana nu teu bisa dijelaskeun. Si Jantra merong weh kana cukang irungna eta maiti jika hayang anu nempo kana kumaha reaksina kitu we teuing kunaon. Si Jantra make matakeun perkara saperti kitu. Sakedapan maiti ngagerem deui sorana leuwih jero tuluy nyarita, anjeun saha anu di luar panto anu ngetep ka kuring halik sia jauh sia ka itu sia kitu cenah kekecapana maiti teh. Ngadenge kekecapan maiti saperti kitu sawatara jalma ngalesem teh nyingsen ngajauhan malahan mah palebe nempo ka arahna panto kat ningali ka si Jantra kilebe nyarita, Jantra tong deket-deket nu sajen oge sarua kada tuh haling-haling jauh itu jauh kitu cenah ceuk palebe teh. Si Jantra rada mundur saeutik tapi manehanana tetep we teu leupas teuteupna nempo kana raraina maiti teh. Si Jantra teu nyarita nanaon nganetep wungkul puguh we. Katingalina maiti teh jiga mingkin barontak jiga ngarasa henteu tenang manehana terus gegereman. Tapi si Jantra dina kaayaan netep kitu teh manehna jiga anu hayang terus netep
mung ari ngajauhan lain mung ngawaro kana panitahan apa palebe teh ya. Tapi manehna hayang kitu we cenah ningali kana laraina ieu maiti. Teu lila tidinya maiti katade katingali kekerjetan. Tule ngadengklang-dengklangkeun awakna. Tika jalma anu opatan lalaki nu nyekelan teh ngarasa kawalahan satuluyna las we. Maiti teh leuleus awakna malahan mah renghapna oge teu jiga tadi anu renghap ranjut anu renghap ranjuga. Ayeuna mah renghapna datar we saperti sakumaha biasana. Satuluyna katingali salah saurang awewe ngadeukeutan bari nanya, "Maiti kunaon? Singaling maiti, istighbar maiti." Kitu cenah ceuk eta awewe teh. Katingali malahan mah maiti oge ngareret ka eta jalma bari nyarita ngucapkeun istighbar eling maneh eta maiti teh. Astagfirullahaladzim. Aya naon ieu teh? Mangke nyariung di imah kuring. Kunaon kuring teh? Kuring gering deui lain. Kitu cenah kekecapan maiti teh. Jiga nu geus sadar tina kasurupanana. Geus atuh berenang tah sok cai inum cai. Ceuk palebe bari ngasengkeun cai. Bieu teh anjeun jadi deui teu sadar kana kaayaan keun kebae. Mudah-mudahan we atuh. Kulantaran doa urang sadarea jeung ceuk bapa oge pan gedengan mineng nyarita ka anjeun. Ulah loba teuing ngalamun, sing loba istighfar, sing loba eling, sing loba zikir. Mana Mang Obon mana Mang Obon? Ieu guring mah nuhun palebe. Sok teh ieu inumkeun caina nya. Ke lamun geus rada leler mandikeun. Mudah-mudahan we aya mangunatna jeung ulah naonnya nyarumah deui ya. Teuing jurig naon bae kudu nyarumah ka maiti teh. Kitu cenah kekecapanna palebe teh. Mun mangga atuh nuhun palebe ieu. Sami nuhun. Ayo barudak sajana ayo bapak-bapak ibu-ibu ayeuna mah sok maruli deui. Mantuan teu imangan ukur narongtong naringalikeun. Kitu cenah ceuk Pak RT bari ngaleos kaluar ti imahna Mang Obon atawa imahna maiti teh. Puriak sanggeus kitu mah aya loba pisan jalma-jalma anu nuturkeun kana laku lampahna palebe teh kaluar ti imahna Mang Obon jeung maiti. Mang Obon jeung maiti teh meureunannya laki rabi kitu lah. Seueur jalma-jalma anu marulih deui. Malahan mah si Jantra oge sanggeus ningali kitu mah. Manehanna balik deui we ka kabuat nuluykeun lalampahanana. Kitu deui kadang warga anu sejena. Si Jantra di tegalan jokot bari ngangon dombana. Manehanana keur diuk we disaung sakumaha biasana. Ngarireukeun ka capek. Malahan mah manehanana teh geus ngadahar kana timbang anu dianterkeun ku Pak Haji. Dasar kitu meureun kuduna ari geus dieusian ku sangu mah teu teh osok ngaruh kana pitunuheun. Malahan mah karasa pisan ku si Jantra tunduh pisan atuh karelak deui manehanana. Heuai jika datang sakadang tunduh. Ngagerentes dina hate si Jantra. Nah sok kieu ya, lamun geus dieusian sangu teh sok tunuh rupa-rupa ya. Kitu cenah ceuk si Jantra bari goler manehna ngagolerkeun awakna di eta saung. Reup we si Jantra teh sare teu karasa. Satuluyna dina jero sarena si Jantra. Kitu deui wae manehanana ngimpi dina impian papangi jeung pangeran anu make mahkota teh. Tuluy eta pangeran nu make mahkota teh nyarita, "Jantra, sakumaha anjeun geus ngalepaskeun kuring tina kurungan." Kitu deui anjeun geus mukakeun panto sejen hiji kakuatan anu dititipkeun ka anjeun. Tapi awas anjeun sing sadar. Eta kekuatan lain kekuatan anjeun, tapi kekuatan tinu maha kawasa.
anjeun ngan kurang katitipan kitu cenah kekecapana eta pangeran anu make mahkota emas teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha terasana makanya diteraskeun wae dina episode anu salajengna. Wilujeng patepang deui permios.